Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten anu eusina teh sabudeureun seni, budaya gitunya, sakudak sakedik naya informasi gitunya. Nya utami nama hiburan gitu. Anu dina danget ieu bade neraskeun hanca carios anu judulna Wawales karangan Ki Wangsa. Anu bade medar bagian ka sabaraha ieu teh, Mang Gus? Bagian sabaraha teh? Kila 40 genep nya. Tah, nya 40 40 genep. genep. Bagian ka 40 genep. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sing sarehat sakula wargina nya. Aduh eta deui. Hah? Kayak sekedap. Sekali-kali mah lagu di Oh, dati tiasana ieu. Sari mana? Caca Marica. Slayer. Oh, Sepultura gitu ngamen teh. kayak diulik heula. Pasti kelalabur. Oh, yo. Aduh punten beta aya nu ngamen. Teu apaleun ya nuju rekaman Capruk Radionet para wargi kaum dangu. Hatur nuhun kum kasadayana para wargi kaum dangu anu parantos teras manconya ngarojong kana ieu kanal Capruk Radionet, anu parantos nge-like-na, anu parantos nge-share-na, anu parantos nyerat komentna utamina kitunya. Pamugi sing teras janten ajang silaturahmi gitu. Boh bilih aya nu nemeh sumping, nemeh sindang ka ieu kanal, alhamdulillah hatur nuhun, mangga pamugi konten-konten katampi supados aya notifikasi saprakawis konten anyar anu medal. Mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di palihandapeun katuhu videona. Tah eta mohon. Para wargi kaum dangu netizen sadayana dina carios anu sateu acana tos ngadugikeun kaayaan Juragan Juya sareng warangna atanapi Juragan Dahlannya nuju Taruang. Dina raraga ngalayat palaputrana nyata Den Kustama kali Neng Rustini panginten kitu. Margi honcewang ku kaayaan duanana anu diati-ati ku musuhna. Kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang lajeng Mama, mangga bilih bade leleson. Cek Rustini. Oh, mohon bilih warang parantos tunduh, mangga. Cek Juragan Dahlan netep ke Juragan Juya. Wah, mangga atuh ti payun. Tembana ret ngareret ka garwana. Ibuna, parantos tunduh. Tunduh abdi mah ieu teh Tah atuh cek mangga ti payun acek. Tembal garwana Juragan Dahlan. Geus kitu jung narangtung leos muru kamarna masing-masing. Para wargi kaum dangu, harita peuting jempling anu kadenge ukur sorating dariusna beca. Sedengkeun kendaraan sejen mah sobung taya nu ngaliwat. Sok sanajan imahna teu pati jauh ka kota. Teu burung we jempling ku perwatakna peuting dina mangsa harita. Ustama jeung Rustini oge geus ararasup ka kamarana. Rustini ngaguher sare. Ngan Kustama anu teu daek sare teh sanajan panona dipeurem-peuremkeun oge. Weleh teu daekeun peureum. Dumeh pikiranana kumalayang ngimplang akal pikeun nangkal panarajang ruding. Dina pikiranana jorojoy aya karep hayang ngawarah
Tapi kitu na teh kapugag ku pikiran nu sejen sarta inget kana nasihat bapana atawa mitohana lantaran pikeun nangkal kalakuan Ruding. Lamun ku aing si Ruding niwarah, tentu baris nimbulkeun kejadian rongkah, sarta pasti dianggap ingkar tina undang-undang ketentuan hukum. Lamun diserenkeun ka pihak anu sejen atawa anu berwajib, lain teu percaya ka wajibna deui. Tapi teu saeutik rea anu leah wajibna lantaran ku kecap dulur jeung baraya. Sedengkeun si Ruding boga lanceuk petugas keamanan. Aduh. Sanu nyaho manehna di salindungan. Aing mending ku aing di sanghareupan kieu mah. Hitung-hitung mulangkeun ka nyeri ka peurih aing waktu baheula. Cek gerentes hate Kustama dina mangsa harita. Pikireuna dibulak-balik, rasana ditimang-timang, antukna boga tekad rek ngalawan, batan kudu nyerenkeun pasoalan ka jalma sejen, sok sanajan rencepan ti satukangeun kolotna. Lantaran kolotna mah ngalarang pisan kana karep kitu teh. Kusabab Kustama geus bea kasabaran diunghak salilana ku Ruding. Yakin gilig niatna rek ngawarah Ruding jeung batur-batureuna. Nong, 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 sora jam tembok ngelenong 3 kali. Angin oge mimiti lilir, beuki lila, beuki narikan. Sedeng kaayaan mangsa peuting harita masih keneh sepi teu cara biasana. Teu beda kawas anu kalengitan dangiang. Kustama ngadedengekeun sora angin anu ting geleter, ngendagkeun daun kembang anu nampeu kana kamar manehna. Tapi barang didengekeun korosak, korosak, korosok, kedebruk, kedebruk, kedebruk. Sora sapatu para wari komdang, sakapeung jempe. Sakapeung kekedeprukan deui. Korejat Kustama hudang, ret netep Rustini anu keur kerek nyegrek. Olesed Kustama ngolesed tina kasurna. Katayep, katayep, ngadeukeutan liang jandela. Tapi teu katempo naon-naon, ukur kalangkang dangdaunan we anu kasinaran ku cahaya bulan. Teu lila kadenge deui sora. Kareset, kadepruk, 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 cep, jempe. Kustama beki penasaran. Gancang manehna ngatayep keluar ti kamarna. Muru ka panto hareup. Pal, manehna ngantelkeun beungeutna kana liang kunci. Eta oge aya niat rek nyingkabkeun hordeng, tapi sok sieun kepergo manten ku jalma. Ari luker ditoongna para wargi kaum dangu. Nyalingker ka pipir imah, kadengena ku kecewisan. Oh, tetela, Gus malolor him. Durahman ngaharewos. Bener, si Kustama geus hees. Saha nu kudu asup? Kula atawa dia? Durahim malik nanya, kituna teh ditompokeun kana celilan ceukna. Ayeuna kieu wehin. Parman kudu siaga di jero mobil. Lantaran bisi keprego meh gampang kabur. Cum, becaan, guru. Durahman paparentah. Nu diparentah ungeuk gancang ngaleos nyamperkeun Parman jeung Tatang anu harita nungguan di jero mobil. Saenggeus ngabejaan kudu siaga mah tur Tatang kudu ngawaskeun tinu anggang. Kekara Durahim ngaleos deui ti dinya nyamperkeun Durahman anu harita keur kakatayepan ngadeuketan jandela. Kumaha? Gus dibejaan? Durahman ngarewos. Geus Kang, geus. Tembalna bari ungeuk. Katayep. Katayep. Dua jalma ka katayepan.
Barang geus tepi ka handapeun jandela, jung nangtung kituna teh bari rurat teret bisi kanyahoan ku ronda sigana mah. Ari Kustama nempo anu diintip nangiles gancang ka tengah imah. Kituna teh bari ngajanteng bae ngadedengekeun sora anu ting kretek. Euy. Tetela. Muasalah iwal ti curungan si Ruding sigana teh euy. Lantaran moal aya jelema sejen anu wani kukulinceran di bibir imah batur wayah kieu. Keun sia ku aing rek diintip sia. Cek gerentes Kustama bari leos ka dapur. Gancang nyokot bedaug anu digantungkeun luhur panto tukang. Sarta eta bedaug teh pangwaris ti Ki Subhi teh anu manuatna lain lumayan. Saenggeus nyokot bedaug, katayap Kustama ngadeuketan deui jandela belah kenca. Pal ngantalkeun deui beungeutna. Breh, kaciri kumanehna Durahman keur nyokel jandela tukang. Nyal Kustama nafsu. Kurang ajar. Tetela lain jalma jore-jore euy. Teu salah tina sangkaan sia. Tantu manehna teh jurungan si Ruding. Cilaka nya kieu mah euy. Kustama gogodeg. Ret ngareret ke tengah imah. Hatena aya niat ngahudangkeun kolotna atawa mitohana tapi teu wasa sok sieun ngabarubahkeun. Tur manehna nguntup lamun aya kajadian anu teu dipiharep teh. Lain oge Kustama para wargi kaum dangu muridna Ki Subhi lamun sieun ku kitu bae mah. Saenggeus mikir sajongjonan Kustama ngatayap deui. Sedang Durahman geus meh rengse nyokel jandelana. Orokaya Durahim geus hasil nyokel jandela pang tukangna sarata teu kanyahoan asupna. Salingker kapipir bupet. Ret Durahim ngareret Kustama anu harita nogel dina jandela. Awahing ku panasaran Kustama ingkah dirinya maksudna rek keluar. Leos ka jalan dapur. Lep Durahim dongko tetela salamet tina panempona Kustama. Katayap Kustama keluar. Ranjug Durahman ngaranjug lantaran kadenge sora suku najong kaleng kadengena ngagolombrang. Aduh teh. Bet ngahalangan di dinya kaleng teh. Kustama kukulutus. Tapi sanajan kitu kapalang baseuh manehna luncat ka pipir. Gebeg Durahman ngagebeg lep dongko Kustama rurat teret ke setiap mazhab. Mana euy? Barang Kustama ngatayap sakilat Durahman luncat bari ngadiuskeun sabetan gobangna. Yok! Siat! Leplos-plos! Sabetan deureuy angin lantaran Kustama ngakiwar ke belah kenca. Sedang Durahim anu harita geus asup ka jero imah keketayapan sarta bari tumpat tempo ka kamar. Kabeneran anu pangheulana ka tempo teh kamar mitohana Kustama nyaeta juragan dahlan tea jeung garwana. Teu tatapas sini deui para wargi kaum dangu. Durahim sakilat ngabarkeun gobangna. Bres! Ngahanca beheung anu keur sare kalawan tekung singagoak. Kusak kulahek nyawana juragan dahlan sareng garwana patalak. Saenggeus paragat nyawana Durahim ngetayap deui ka kamar kadua ti hareup. Modar sia. Dua orang tah, dua cenah. Cing kamar ieu sae. Sakalian kukula dikoredaskeun. Durahim kagerentes nyeh seri sorangan bakating ku atoh. Reket manehna mukakeun panto kamar kaperengan teu dikunci. Brai muka panto. Nyeh Durahim seri deui para wargi kaum dangu kumisna mani curing hak. Kulantaran ketempo juragan Juya katut garwana keur ngagebra sare. Nempo kaayaan kitu kasempetan hade pikeun Durahim. Sakali deui manehna ngaheumbatkeun gobangna. Kulahek juragan Juya sareng garwana sarua nasibna jeung juragan dahlan. Sarta tekung singa gero heula da puguh keur kaayaan tibra kitu. Nyeh Durahim seri deui
Kituna teh bari ngatayap deui sarta anu ditujuna kamar hareup nyaeta kamar Ustini. Barang geus deket kana panto, kodomang leungeunna ngarampa daun kunci, tapi tetela pantona dikunci. Masalah ya teh kamar si Rustini ya. Tapi cilaka dikunci oi. Tapi kajeun ku kula rek disoket sia. Cek gerentas hatena. Sat Durahim nyabut balatina katampona manila launan. Pol manehna. Pol eta balati diantelkeun kana paku kunci, gancang dipuirkeun. Kret, kret, sorana ngeret meulah simpena peuting. Ari Durahman parawari kaum dangu. Harita geus adu hareupan jeung Kustama, malah Durahman lumpat kajauhan imah Kustama maksudna sangkan teu kadengeun ku jalma di dinya. Kabeneran belah landeheun imah Kustama teh palataran tempat malain bal barudak. Bangsat, kurang ajar syah. Kumaha ni rek ngabinasa ka jalma anu tanpa dosa? Aing nyaho, kana maksud anjeun syah. Tangtu ngan sakadar beburuh nyatu tandon pati syah. Sok sanajan anjeun jawara wedalan pakidulan atawa wedalan kakulonan, moal burung ditadah ku kuring syah. Hayo, gerang meta syah. Kustama nyentak sarta susumbar. Alah. Kustama. Batan maneh bisa ngamargatkeun ganggerong kula. Paling dia nu kocor. Hayo, orang tarung patutunggalan sia silih tangtukeun umur. Bangsat sia. Cet. Hup. Pelesur, set. Pelesur. Kustama luncatan ngagunakeun gerakan mencak luncat. Cibeg, plos. Tubrukan Kustama ngeplos. Lantaran Durahman sakilat ngagiwarkeun panarajang musuhna. Cibeg, Kustama malikeun deui awakna. Enggak kena. Wah, kuat sia kurang ajar. Hayo. Gerak ketrukeun pangawasa dia. Paling dia nu kocor. Durahman nya kakak deui parawari kaum dangu. Kuntuna tembong kabeh teu beda patik leutik bae. Siat Durahman ngaceul ka luhur bari ngaramakahkeun rambona. Dina gerakan ketek nyakar. Untungna Kustama surti kana gerak musuhna gancang ngagiwar ke belak enca, miceun panarajang musuhna. Plos! Barang jeung tijolongjongna Durahman sakilat dipapang ku tenggelan hebat sarta dibarung ku tanaga jerona. Hiu kebru! Ngahanca tonggongna, sokoyong jeger tarangna ngahanca tembok pipinding pilar lapangan. Kebro tembokna belah parawari kaum dangu. Tetela eta sirah Durahman kuat teu beda ti wajah bae. Nampo kaayaan kitu gebeg. Kustama ngagebeg lantaran kaget nampo kakuatan Durahman kitu. Lain oge jawara kasohor lamun sirahna kawas boled menang kulub mah atuh. Lain beja Durahman weruh sadurung winarah. Katempo ku dia. Hulu ngaing leuwih teuas tibatan tembok. Hayo, getak sakurang ajar. Durahman ngoa deui. Celeng Kustama narajang deui dibarung ku tanaga jerona. Siat terketek. Durahman meureut jerusna. Sarta leungeun katuhuna sakilat ngarawea pigelang musuhna. Hiuk kret. Gancang dicetokeun. Barang awak Kustama ngampe sakilat ngayuhkeun dengkulna. Hiuk gebro. Ngahanca ke kemplongna, cengkang dayagdag julait kebut. Kustama tigebut. Barang rek ngagurinja deui, sakilat Durahman ngayunkeun tajongan-tajongan kembarna, persis ngahanca carehamna. Cet. Gerung Kustama ngagerung, car getihna ngacar tina sungutna. Tapi Kustama maksakeun hudang. Kakara gerong konong. Hyuk cebrut. Tajongan ngahantam 3 kali kana sirahna. Cerik cengkang juralit Kustama ti juralit. Kustama. Dia pasti mati. Dia. Dia pasti mati. Tempo siaku dia.
Ngaing moal kapalang. Bedog ngaing sabulan can buyup getih jelema. Durahman ngadeketan nganu ngagoler para wargi kaum dangu. Kituna teh bari ngabar-ngabarkeun gobangna. Ranjug Kustama ngaranjug. Kuniang manehna hudang. Kebruk rubuh deui. Awakna teu kuat nahan ka nyeri. Kurang ajar. Tetela Andika kuat alah batan wajah. Aduh. Lamun Andika beraja tega sok geura podaran kuring sok. Kustama Pondok Harapan katempo napas ngahegak. Da puguh lain bantrak-bantrakeun jalma kabari sore Durahman teh. Cacakan Kustama kaasup nonoman lebet ka panemu tapi can nguntup kana ilmu gelutna. Aduh, dicatrok kana mik ya. Aduh, henteu alah. Ya. Aing suka hati. Ngadenge kecap Andika kitu. Ku aing ayeuna keneh balik di kojoran sia. Di kojoran sia Kustama. Barang rek kaheumbatkeun gobangna. Durahim anu geus hasil ngabinasa 4 jelema lompat kadinya kitu teh bari ngagero. Kang, cilaka. Aya patroli Kang. Hayu mabur Kang. Ayo. Durahim kitu teh bari ngajawang lanceukna. Brebet maranehna lompat musuhna teu ditolih. Celeng-celeng ngaluncatan benteng lapang. Ceduk calana ti pagut brewek soeh buraho si kimuncang nak ngaherang. Halo, calana ngaing soekin, silak banget. Cek Durahman bari lompat. Tapi ka jalan gede, Parman jeung Tatang anu ti tadi ngawaskeun gancang muka panto mobilna, keceleng luncat, gebruk pantora dipeundeutkeun. Gerung sora mobilna ngagerung, dius mabur ninggalkeun tempat eta. Komandan, tuh orangnya. Ayo kita kejar. Cek petugas patroli nyaritan aku bahasa Indonesia lantaran teu bisaeun ngomong Sunda. Dius sebrut mobil kijang ngabelesur ngudag mangsana tug nepi ka ngilesna. Ari Kustama para wargi kaum dangu anu harita ngagoler manehna kakara sadar jung nangtung maksakeun maneh. Gebru rubuh deui awak hingku nyeri. Antukna Kustama ngorondang. Sanajan barina ngorondang teu burung we tepi kasampak di imahna sepi keneh lantaran tetanggana can kungsi ngadenge kejadian ronda oge suwung. Karadul siga nama atawa kajongjonan main remi di posna. Nu nyahoeun kana kajadian eta teh ngan ukur patugas patroli 4 urang kitu oge ngudag mangsana. Lantaran can nyarahoeun yen di imah Kustama aya kajadian rongkah Rajapati kabina-bina. Tapi kalawang panto Kustama maksakeun hudang, leungeunna muntang kana penyekel panto bari gura-gero. Terus, tulungan akang Rus, aduh kamana? Kustama sorana peura, sedang getih teu daek raat tina beteungna dumeh kapagut ku seseukeut gobangna Durahman. Rustini teu nembalan da puning sare menitibra, malah siga nu nikmat pisan sarena teh. Kamana atuh si Rus? Aduh. Rus. Kustama agentraan deui.
Red Kustama ngareret knop bel, gancang dipencet. Tot, eta sorana nembus ka jero imah. Korejat Rustini cengkat, red ngareret kagigireun. Kebeg Rustini ngagebeg lantaran salakina eueuh didinya. Alah, kamari Kang Kustama. Gerentes Rustini bari jut turun, katayap ka tengah imah. Red ngareret panto hareup kituna teh bari ngajanteng. Hatena aya niat rek buka panto, tapi sok sieun jalma teu puguh. Sabot keur ngahulang kitu, kadenge suara Kustama ngagentraan deui. Terus. Sing bener atuh, tong kitu atuh. Itu sugan teh eho, rus. Sok ulangi deui. Rus. Tulungan akang. Rus. Ngadenge suara Kustama, gancang Rustini nyamperkeun panto hareup, kulutrak brai muka. Barang nempo Kustama baloboran ku getih, jerit Rustini ngajerit kituna teh bari ngarungkul ka salakina. Kang! Kunaon Kang teh? Rustini kaget, sarta kadengena ceurik, da puguh nempo kaayaan salakina anu sakitu batak pikawatireunaana. Beungeutna gareuneuk, awakna pinuh ku tatu, bajuna rembes ku getih. Rus. Cilaka akang Rus. Tulungan akang Rus. Kuat. Kustama puntang kana tak-takna. Singkiat Kang, singkiat. Rustini magehan panangkeupna. Geus kitu manehna maksakeun ngareng Kustama, tapi najan berat oge teu burung tapi ka jero kamar. Kustama dikedengkeun. Geus kitu Rustini nyamperkeun kamar tengah nya eta tempat bapana teh. Barang asup ka jero kamar. Jerit! Rustini ngajerit. Lantaran juragan dahlan katut garwana paragat nyawana. Sarta ganggerong meh ampir sapat. Kabrug dirontok teu ngingetkeun ka geuleuh. Mama! Segeruk Rustini cerik ngading diut. Tina bakating ku kaget kitu leng Rustini kapaehan para wargi kaum dangu. Kustama ngaranjug ngadenge Rustini ngajerit kitu sarta bet repeh ngadadak. Manehna maksakeun hudang, teu sirikna sukuna disesered. Barang tepi kalawang panto, breh, dua mayit rembes ku getih sarta Rustini kapaehan didinya. Mama, ya. Kituna teh bari gagabrug. Tapi kituna teh teu lila atawa Kustama sadar kana dirina lantaran mitohana palastra. Teg. Aya hate rek ngabejaan kolotna anu harita sararekna di kamar katilu ti kamar hareup. Barang tepi kalawang panto, sarua jeung mitohana bapana katut indungna oge geus ngababatang jadi bugang, ngalumuk jadi banusa. Mama! Mama! Tersangka Mama. Mana mitoha palastra? Mana Mama sarang ibu sami pada nandangan perlayaan? Mama! Ibu! Kustama ngarangkulan layon, awahing ku sedih. Gusti Nu Agung. Sembahan abdi siang sareng wengi. Tersangka rejeng teu nyana. Nu jadi kolot. Nu jadi mitoha. Jaradi bugang. Tur sukma malang ka alam kalanggengan. Gusti, aduh mawalas. Kustama ngusap beungeut. Luk tungkul, panonna jiih ku cai kasedih.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cak dongengna. Aduh, rupina cag heula para wargi kaum dangu. Ieu dongeng Sunda anu judulna Wawales, karangan Ki Wangsa. Hawatos Hakustama anu nuju ka papatenan. Para wargi kaum dangu sadayana, simkuring tekendat radiapunten kana sagara rupi kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabitna menuju alit kasebat asma dewasa. Eta mah kaleresan wae sanes kaging haja-haja. Mugi-mugi aya hiburan, aya mangpaat oge hikmah tina sakur carios anu dipedarkeun. Simkuring sejamit mundur, urang patepang dangu deui dina bagian salajengna. Wilujeng leleson, wilujeng aktivitas deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.